Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu cariyos nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu cariyos. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok dupi cariyos anu baris kapedar dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Kumaha gasugri pamiarsa, ieu cariyos salajengna mangga bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Atuh kuratna enten diterangkeun yen si Mamang teh tekuna naon ukur kapiuhan wungkul. Tuh, nya syukur atuh Nyimas, ari ukur kapiuhan wungkul mah. Ayeuna mah hayu atuh, urang bawa ka jero. Radikem, sarbini, gotong kuduaan. Mangga. Mangga, Ify, mangga. Tung nama Mang Jurad Gatut Bojona dibawa ka jero imah. Malah si bibi tuluy diupah ape supaya rada laler tina kareuwasna. Ari Mang Jurad diurutan palebah urat sarapna ku Angka Wijaya. Sanggeus si bibi repeh jeung salakina eling pok bae tua kampung teh tumanya. Jurad, aja naon itu Jurad? Aduh. Mang Jurad galah ka adu-aduhan ditungtungan ku ngahuhu ceurik. Ye, ku teu puguh maneh mah Jurad. Bibi cik waksakeun. Aya kejadian naon ieu teh bibi? Cilaka patua, cilaka. Nya saha nu cilaka teh bibi? Si Adu nanya nu mawa. Aya nu mawa? Bener patua. Usaha aya nu mawa. Teuing da teu sidik. Tapi tah bapana budak nu apaleun mah. Walon si bibi bari nunjuk ka salakina. Cik atuh sok atuh jiran. Balakakeun ka kami jeung kanu arah di dieu. Ambe kami sararea bisa buru-buru bantuan anjeun. Pikeun sakedapan Mang Jurad anggur ngahuhu. Tapi ari ku hayo-hayo dilelemuk mah Mang Jurad teh burung teger. Atuh pok bae main eta carita nerangkeun naon-naon anu geus kajadian. Yen cenah basa manehna keur ngarangkeuy kecrik di patengahan. Anak nu keur sareti bra ujug-ujug hudang bari bebeja majar aya ngageroan.
Kumang Jurad diidinan ongko manehna kagok keur ngarangkeui kecerik. Tapi karek oge mukakeun panto anakna ujug-ujug ngoceak bari kadenge sadanu saheng awor jeung sora anu seuring ngagik-gik mata kukurayeun. Ceuk Mang Jurad harita basa disampeurkeun teu kira-kira ngagabeugna. Sabab kabireungeuh anakna geus aya anu ngajingjing ku hiji makhluk pikasieun. Katingali tonggongna samohejo ngagulusur rek nurunan golodog. Tah, basa kukuring reki udag si makhluk teh ngaliek manten bari ngeh ke seri. Laraina teh pika gilaeun pokona mah. Sarta anu moal matak poho mah. Ti angkeng nepi ka handap ngalogodor orai gede. Matak gila pokona mah. Ceuk Mang Jurad kituna teh bari jeung bibiri gidagan. Bangun anu sieun kacida tur baluasna. Puguh bae sakurang anu ngadenge hiji oge eueuh nu teu kaget. Sawareh ting alalah ting alulu. Atuh kaayaan di jero imah teh mending ngaradak sahe. Tua kampung katut nu sejena meh teu percayaeun kana naon-naon anu dicaritakeun ku Mang Jurad bieu. Keur kitu kadenge ratna inten cumarita. Patua, moal mah eta makhluk teh kalananta? Ruk nupina mah kana kitu Mas. Kalananta? Naon kalananta teh Patua? Jeung anjeun saha? Mang Jurad tumanya katua kampung ditungtungan ku ngararet ka Ratna Inten jeung Angka Wijaya. Nu memang pikeun manehna mah anyar pinanggi. Ieu teh putra murid Eyang Resijal Ujung Jurad. Ceuk tua kampung nerangkeun. Terusna naon kalananta teh naon? Kalananta teh hiji makhluk satengah ora satengah manusia. Ti cangkeng kaluhur ragana saperti manusia biasa. Sedangkeun ti cangkeng kahandap mangrupa awak ora anu kecil gedena. Nya saperti nu anja disebutkeun bieu. Aduh, kumaha atuh mun geus kieu Patua? Kumaha nasib si Adun anak kuring? Nya urang susul we atuh ka mana ngaleosna. Duh kada tadi kaburu aya tuh ngajelebet manten karena cangkeng duh. Nyimas, mun tos kieu kana kumaha ieu? Cek tua kampung ditungtungan ku ngararet ka Ratna Inten jeung Angka Wijaya. Penting ieu kuring rumasa kacolongan. Kuring bener-bener teu nyangka lamun eta makhluk teh ngaboga anaka. Buktina munding tadi oge sigana mah meunang ngahajang ngalepaskeun manehna. Ia tangtu pikir ngalihkeun perhatian orang sararea. Laras Nyimas. Patua oge teu nyangka. Nu penting ayeuna mah hayu. Urang tehangan heula babarengan. Sugan jeung sugan putra Mang Jurad teh masih bisa katulungan. Laras det. Geus kieu mah mamang pasrah. Sakumaha oge si Adun teh anak mamang kudu kapanggih boh paehna boh hirupna. Lamun kitu hayu. Urang teh yang babarengan sugan aya milik sararea. Ngan lamun bisa nu mawa obor sing langkung seueur nya sabab eta makhluk paling sieuneun ku seuneu sok komo ku cahaya panon poe. Mangga. Ceuk hadirin saur manuk terus pakpik-pak nyiapkeun obor saloba-loba aya nu nyelang mawa ka imah aya nu ngadonieun ngadadak. Atuh sakedeung oge kaayaan di dinya teh beuki caang mabrak ku cahaya obor. Sanggeus obor dianggap cukup ngan bring bae sararea miang dipimpin langsung ku tua kampung katut ulu-ulu. Geus puguheun Ratna Inten jeung Angka Wijaya mah da puguh maranehna nu ngahateanana oge. Sapaparat jalan jalma nu sakitu lobana teh jarempe kesang tiis we nyorolok saluar awak. Cigana mangarasa keungjeng sieun sasat neang pibalaya pibahaya nyatanan yangan jurujana nu geus jadi Rajapati di lembur Citangtu. Meh bareng jeung ngabuluburna balebat di tebeh wetan akhirna nu di tangan teh kapanggih
si Adun geus jadi layon sarta kaayaan jasadna teh jauh ti korban anu enggeus-enggeus. Awakna remuk panonna nolol sarta nu khasnya eta embun-embunana bolong dina kaayaan polo nu geus kosong. Atuh gauk Mang Jurad ceurik layon si Adun hatengah ditubruk, malah terus digugulung bari teu eureun sasambat. Teu sangka anakna baris tiwas peuting harita. Padahal tadi pabeberang mah masih keneh riung mungpulung jeung manehna sakulawarga. Sakur nu parang nyaksian hiji oge tayat nu teu ngarasa sedih. Ngenes ku nasib Mang Jurad nu kudu kalengitan anakna sasat anu disamber heulang. Sadaya inggis nasib anu tumbi ka Mang Jurad ke alaman kumaranehna pangpangna anu ngabogaan jajak katanggung nu sapantaran jeung si Adun nyatana kira-kira umur 13 tahunan. Gancangna carita harita keneh layon si Adun dibawa ka lembur. Malah ku usul tua kampung harita keneh layon si Adun teh dikabumikeun. Cenah ambeh sukma si Adun aya dina kaayaan tenang, teu terus ngacacang di alam pawenangan anu geus lain alamna. Poe-poe saterusna kaayaan di lembur Citangtu teh beuki geueuman. Karasa kuratna enten jeung Angka Wijaya orang lembur teh mimiti pareumeun sumanget. Unggal panggih jeung peuting hate orang lembur teu weleh dieunteupan ku rasa was-was. Inggis ku bisi rempan ku sugan di antara budak-budakna jadi korban eta siluman oray. Akhirna saran Angka Wijaya sakur budak tanggung dikumpulkeun di balai desa. Atuh peutingna balai desa dijaga ku ronda anu sakuliling bungkingna di pageran ancog jeung obor nu kacida kekepna. Teu aneh mun peuting lembur teh haneuteun. Sabalikna lamun ti beurang kaayaan lembur teh estuning sepi. Tapi berkah ku ayana kamones kitu kaayaan lembur teh jadi aman. Si makhluk siga nu gimir nyang hareupan barisan sina obor nu dipasang di sakuliah balai desa. Tapi sararea sadar mustahil eta taktik terus-terusan dilakukeun. Ngingetkeun yen maranehna butuh pangupa jiwa pangpangna mah kadaharan. Ongkohna ti kitu meureunan Ratna Inten jeung Angka Wijaya oge kudu mulang ka padepokanana. Nu matak 3 poe ti harita mah nganpok wae tua kampung teh balaka. Den, salaresna ieu cara teh kalintang ngabantosna. Si makhluk tu wanina rajang, atuh lembur oge janten aman. Nanging aya sababaraha urang warga anu ngaraos risih. Dugi ka iraha cenah. Ieu cara teh bade dilakukeunana. Da panginten mustahil terah dilaksanakeun. Onggo di eta panginten salera duaan oge kedah mulang ka padepokan. Laras wa nya ieu pisan anu jadi bahan pamikiran abdi sareng ieu Kang Angka Wijaya oge. Memang ieu cara teh kalintang ampuh. Nanging lamun disebar solusi mah kirang tepat. Margi satungtung nu jahatna tacan katangkep. Bahaya bisa datang sawaktu-waktu. Itu leres Den. Nanging kedah kumaha tuh patua saparakan jateh. Duh, rumaos patua mah. Kolot teh kolotok munding wungkul. Kolot tina beheung munding. Kieu patua, saat tos dibadantenkeun abdi bade mulih heula ka puncak gunung, bade menang saraya heula ka Ramajala ujung. Nalika abdi mulih ieu cara teras dilakukeun, dugi ka abdi datang deui ka dieu, bade neangan bantuan. Terus terang, dugi ka kiwari kekuatan musuh masih tacan ka ukur dugi ka mana kahebatanana. Rarai tua kampung katut nu sejena patinggal lebrai demi ngadenge ucapan eta budak awewe. Nu najan masih hejo tapi dina pamikiranna mah teu eleh kudu geus jaranggotan. Janten selera teh bade nyelang mulih heula kitu nya Mas. Laras patua, sebab abdi rumaos masih hejo sareng kirang pengalaman. Utamina yang harepan musuh sa model kieu. Upami kitu teh langkung selera, mung bae patua saparakan cang haturkeun nuhun anu saageng-agengna. Anu mudah-mudahan bae ieu kasayan salira duaan teh sing dibales ku Gusti Nu Maha Suci. Mugi parang patua. Nanging
Bade iraha salira teh ngawitan miang. Langkung enggal langkung sae patua. Enjing abdi bade miang. Ongko ayeuna mah geus nentek kasorenakeun. Mangga sun, mangga. Patua mah teu langkung salira eta mah. Peutingna sakumaha biasa jalma ngariung di balai desa, budak tanggung dikumpulkeun di patengahan ka asup si Uhin jeung nu sejena. Di luar makbrak ku cahaya obor sedeng jalma nu diuk di bangku panjang sawareh deui di jero gardu. Malah di antarana aya nu bari nyuai-nyuai bubuy hui atawa sampe. Dina kaayaan kitu geleger. Geleger. Awal hawar ti kajauhan kadenge sora nu gegelegeran. Nu parang ngadenge kontan ting raringeuh bari ngadengdek-dengdekeun ceulina malah hiji di antara ronda aya nu cumarita kieu. Tuh, siga-siga rek hujan euy. Tah, kadenge guludu gegelegeran. Bener euy, tuh di kidul kikilabanana. Ceuk baturna bari nunjuk kabeh kidul. Nu dipika hariwang, kumaha jadi dalam nepi ka hujan. Duh, bisa-bisa obor pareum kabeh. Lamun obor nepi ka pareum, tan wande alamat cilaka ieu mah yeuh. Ah, loba ieu, asal urang waspada we. Kira aku eta siluman masih wani ku kulamperengan. Katambah-tambah aya Den Angga jeung Den Ratna. Sanajan masih budak tapi sidik, kapanan wawasena bisa diandelkeun. Nya bener euy. Tapi kau lama ham. Lamun ieu cara bisa terus-terusan dilakukeun. Ah, sugan we eta makhluk teh boseneun. Boseneun manten. Terus indit ke lembur sejen atawa ka mana we lah, nu penting inggah jauh. Bejana cenah beuting ieu mangrupa beuting pamungkas dan Angga sareng Den Ratna aya di dieu. Ronda anu katilu nu awakna rangkejeng teh milu mairan. Ah, lu bener lur. Bener. Tapi aranjeuna miang teh rek binang saraya kanggo janten ramana di puncak gunung. Mudah-mudahan bae eyang rasijal ujung kersa lungsur mana nulungan urang sararea. Nya bener euy. Urang ngadunga we ka Hyang Agung sangganinyana kersa lungsur mana. Sabenerna mah nu karya mah tugas karajaan euy. Tapi nya kitu geuning. Palabah pibahayaeun masuk api-api teungeuh. Bener Jang. Ah, badan matak pusing lah. Sokala terus meres ka urang sadarea. Bener euy. Malah teh caeutik ngadon ngeganggu anak pamajikan urang. Sedang di luar keur galuntreng di jero balai desa oge sarua keur ngupat kaayaan anu siga-siga rek hujan. Den, katinggalina mah wangi ieu teh siga rek hujan ieu teh. Mohon patua, katinggalan mah kitu. Tuh, kumaha atuh pami geus nepi ka hujanan. Bisa-bisa pager obor parareum nya Den. Tong salempang patua. Cai ibarat indung kuring, cai kekuatan kuring. Lamun manehna nekat, kuring wani ngajamin manehna binasa. Sebab kuring mampu ngarobah rintik hujan jadi rintik jarum nu sareukit. Cek rata Intan rada sombong, hitung-hitung ngagedean hate tua kampung saprakanca. Tapi manehna kasor beduk Den. Lamun nya nepi ka kajadian kitu. Jagat calon korban ku sadarea. Saware ngajaga ku pakarang, saware deui ku obor. Ngan kade bisi ngalenter imahnya. Walon Ratna Inten bari nunjuk ke barudak anu geus gempar di patengahan. Mangga Den, mangga. Keur anteng galunem catur kitu, hiuk ti kajauhan kadenge sora angin anu ngaguruh. Lila beki deukeut, sorana tepikeun ka seah mata keuheung, teu lila paralak hujan gede nakaranan. Sawareh ting jarojos mariman barisan obor nu aya di sabulereun balai desa. Atuh pas obor mimiti pas parareum. Puguh wae urang lembur ting garebeg. Jabakayaan ngadadak poek, maneh mardong ukur di sababaraha tempat bae nu kaciricang teh.
Bubuhan oborna aya di tempat anu ieuh teu kahujana. Kurilap, cileger. Sada gelap mata katorekan, jalma nepikeun ka ting rarenjag. Sawareh tepi karajol saking nu reuwas-reuwasna. Cikikik teu lila kadenge aya anu seri nyikikik di antara ngaguruhna, kadenge semu ngirung mata kukuraya. Ugu wae sakur nu ngadenge eta sorak hiji oge taya nu teu ting rarenjag. Bulu punduk kontanting puriding, awak ngadegdeg siga nu ngadadak muriang panas tiris. Naon eta euy? Naon? Ceuk Ronda bari luak lieu. Siga jura nu seuri euy. Nu gelo gitu. Wah, nu gelo ge mikir heula keur hujan-hujan doror gelap kieu mah. Cucurin gitu. Bisa jadi. Amit-amit teh, ampun. Ronda terus silih pun tangan. Masing-masing beungeutna ka tembong pias. Bujur kokoplokan asa jeleg bae makhluk nu dipikasieun teh muncul hareupeunana. Sabot kitu ari di jero balai desa mah ka tembong ratna inten jeung Angka Wijaya geus taratan-tatan. Malah kadenge ratna inten cumarita. Katua omatnya masing emut kana naon-naon anu diucapkeun ku abdi tadi. Mangga Den, mangga. Jok tua kampung. Bari ngalelepret na beungeutna pias, boa pangaciana mah geus ka mana. Kang, hayu urang jaga di luhureun suhuna. Angka Wijaya unggek terus cugceg kana masing-masing takarangna. Laju ting jorelat ka luhur suhunan aya nu aneh, nu parang ningali. Sok sanajan ratna inten jeung Angka Wijaya aya di tengah-tengah hujan anu sakitu ngagebretna. Tetela pakaian mah ti baraseuh. Malah obor anu dicakelan tetep huru ngagebur, cai hujan anu sakitu ngagebretna teh siga nu inggis antel jeung ieu dua bocah tanggung. Kaasup di hiji tempat anu rada anggang ti balai desa aya hiji jirim langsing di antara jeregjegna tatangkalan nu ngabeleg-beg hideung. Matana nyamburat lir merah dalima. Babarasatan ngawaskeun dua bocah nu narangtung naluhureun suhunan balai desa. Angpangna mah kanaseun obor anu dicarekel ku eta budak duaan. Nu tetep huru ngabebela tanda teu kakeunaan ku cai hujan nu sakitu ngagebretna. Tetela di lembur taya jelema anu masagi. Malah masih kene bau jari ngao keneh geuning. Pantesan akhir-akhir ieu di buruan aing teu kaambeuk jeung teu karasa keteg teh jantungna. Da sing horeng geuning aya nu ngahalangan. Saha ieu budak teh sabenerna? Aing yakin manehna lain budak samanea. Tapi hiji budak anu mibanda kekuatan sakelas skala mercu. Sabangsa jeung aing. Leuwih hade aing sabar heula bari nungguan marenehna bongo. Kitu ceuk gerentosna eta makhluk. Bari ngajungkung ka luhureun dahan tatangkalan, ka tembong awak nu panjang teh ngagulung dina dahan kayu. Purijay, cileger. Ka tembong kilat di jomantara meulah poekna peuting. Najan ukur saliwatan tapi ebreh eta jirim langsing teh saurang awewe nu masih ngora keneh. Mun kulitna teu pinuh ku sisit tangtu rupana bakal geulis. Malah ebreh dadana nyeungseung baraseuh ka hujan. Reup sangkalanan tapeureum nyumputkeun matana nu nyamburat hurung, nyingkahan paneuteut paratna inten anu ngararet kalebah dinya. Si makhluk tetep cicing kalawan sabar nungguan hujan raat. Sasakalieun melongratna inten jeung Angka Wijaya, ari anu dipelongna beuki ka tembong waspada. Batin nu seukeut geus nangkep hiji kakuatan musuh nu kiwarikeun ngawaskeun maranehna. Tapi parat tepi ka hujan raat taya kajadian naon-naon. Lakadalah teu burung raat nya Mas. Kadenge Angka Wijaya cumarita. Mohon Kang. Kunaon manehna teh teu muncul nya Mas?
Rupi nama manehna apaleun. Lamun cai Bang Rupi kekuatan abdi. Pasti gitu teh Nyimas. Tapi tadi akang ngarasa ka urang aya nu ngawaskeun Nyimas. Laras Kang, ku abdi oge karaos. Aya nama hayu orang turun. Ronda orang sina buru-buru ngahurungkeun di obor. Nya mangga Nyimas, mangga. Dua nana terus tarurun nyamperkeun sababaraha urang ronda nu ka tembong masih ngedeg-deg tiris pacampur jeung sieun. Kakara sanggeus ditepak ronda teh mimiti sadar raraina oge kaciri getihan deui. Tuh, syukur Den. Si iblis teh dugi ka muncul. Nya. Tapi obor kudu buru-buru dihurungkeun deui Mamang. Oh, nya mangga Den, mangga. Mangga Den, mangga. Keune ku mamang dihurungkeun deui malah. Saterusna eta ronda teh ngajakan baturna pikeun ngahurung-hurungkeun deui obor. Teu wudu rada harese, puguh sumbuna barasih balas kahujanan tadi teh. Tapi ari ku haben-haben mah akhirna obor teh bisa harurung deui. Malah sawareh diganti kuno anyar anu meunang geus disiapkeun samemehna. Bray, atuh kaayaan disabodeureun balai desa teh carang deui. Sarerea regreg dumeh kaayaan tetep aman teh kajadian naon-naon, malah saterusna mah galecok ngobrol deui. Nu kaayenakeun mah ngadon ngupat ka ahengan Angkawijaya katutratna inten. Anu cenah mampu nyekel obor bari hurung sok sanajan keur aya di tengah-tengah hujan nu kacida gedena. Kumaha kaayaan di luar Den? Nah teu aya naon-naon? Kadenge patua kampung tumanya basaratna inten daratang. Aya berkah patua teu aya naon-naon. Duh, syukur atuh Den. Boro tadi nama tos ngarasa keung. Terus ari nu nyikik tadi naon Den? Ratna enten gogodeg bari diuk dina babalean. Nu penting ayeuna mah kaayaan aman patua. Kadenge Angkawijaya Mairan bari nunda sapasang ruyungna nu dijieun tina Bogor Kawung. Anu kacida teu asna. Geus kitu diuk hareupeun tua kampung katut nu sejena. Najan kaayaan geus aman, tapi orang kudu tetep waspada patua. Tangtos aden tangtos. Kang, abdi bade reureuh heula sakedapnya. Orang gantian bae. Ratna Inten Cumarita bari awakna terus ngagolehe dina babalean awi. Nya mangga Nyimas. Ongko enjing teh. Kapanan orang kudu miang. Walon Angkawijaya imut, malah ditungtungan ku ngareret katua kampung jeung hulu-ulu anu sarua maralak heuai. Kaciri tarunduheuna teh puguh geus sababaraha poe oge kurang sare ngadon tuluy-tuluyan ngaronda. Karalak siga nu nepa, manehna oge tuluy heuai. Panon karasa berat, awak ngadadak lungse, bangun anu nahna. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Kasugri pamirsa sabada tadi urang ngaso. Nutos ngaropi, nutos kacarai, mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan. Urang teraskeun ye jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Karalak siga nu nepa, manehna oge tuluy heuai. Panon karasa berat, awak ngadadak lungse, bangun anu nahna. Duh, kunaon ieu teh meunang tuluh teuing duh. Aya parasaan arek nurutan ngagoler, tapi ras kana kewajiban malah tuluy nangtung sarta leuleumpangan di patengahan. Breh di luar tugur meni gempar sawareh bari nyarande ngadon kerek patarik-tarik. Ay, siga-siga sirap ieu mah. Ceuk gerentos hate Angkawijaya bari ngareret ka Ratna Inten. Aya maksud rek ngahudangkeun eta cawene tapi ngadadak pamangsudanana dibatalkeun. Basa ka direungeuh eta mojang teh bangun anu tibrana kerana. Bener. Ieu mah ajian sirap. Angkawijaya beuki waspada. Terus nangtung diantara budak tanggung anu gempar manehna yakin
Dina ujung-ujungna si kalananta bakal nyokot eta barudak tanggung pikeun dijadikeun korban saterusna. Keur kitu jorojos, di luar aya nu ngajerojos. Aya nu gejas-gejos siga sora entou. Ngan mustahil lamun entou sabab sorana leuwih tarik ieu mah semu anu saheng. Angka Wijaya beuki waspada. Lalaunan sukuna ngalengkah ngadeukeutan jandela maksudna mah rek noong dina erang-erangan atau dina sela-sela bilik. Tapi can oge sempet noong keluar malah suku ge karek sababaraha lengkah. Ngadadak bae kadenge sora anu ngaborobot tukangeunana. Puguh bae lain deui Angka Wijaya kaget. Rikat Malik bari jeung taki-taki barang breh lain deui Angka Wijaya ngagebegna. Basa kareret palupuh imah geus jebol sedang hiji awewe geus muncul di tengah-tengah rohangan. Dadana ulutudan pakulitanana semua hejo nu matak gila ngajungkung nangtung ku badan oray nu kacida badagna. Kadenge si awewe nyirihil bari ngulang-ngulangkeun kadua leungeunna nurang goas pinuh ku sisit. Kadawak dua budak langsung karonjang ku leungeun kenca katuhuna. Ngan aneh sanajan digigiweng eta budak teh teu lilir sumawana hudang. Kurang ajar. Lepaskeun eta budak. Ceuk Angka Wijaya bari tatan-tatan. Sia bisa lolos dina panyerep aing. Nandakeun sia boga pangabisa. Tapi leuwih hades yang ngajedog. Teu kudu pipilueun kana urusan aing. Ceuk kuring lepaskeun. Angka Wijaya nyentak bari nunjuk kasih uhin katut baturna. Malangan seret bae langsung mesat sapasang ruyung kawungna. Ser, kadenge si makhluk ngaluarkeun sora ngajeos bari molotot. Awakna beuki ngajungkung sirahna meh antal kana lalangit imah. Angka Wijaya oge nepikeun ka tanggah bari tatan-tatan. Jadi si lain keukeuh minta ngalepaskeun ieu budak? Bener? Lawan bisa ya cokot ku sia. Bari borobot palupuh ngadadak ngaborobot ka luhur. Jalma loba anu kapangpengkeun tapi angger sarare tibra. Hiu. Telila aya kalangkang hejo ngahiuk keluar di antara palupuh nu soek beulah. Laju ngolebar sarta rek nyamber kana sirah Angka Wijaya. Sanajan teu kaciri kalawan eces tapi ku Angka Wijaya kaciri eta kalangkang hejo teh siga catang anu pinuh ku sisit. Ku kitu nangan gajleng bae manehna teh loncat ka gigir nyingkahan eta serangan kalangkang hejo anu pertela ngembang boled geuningan buntut oray. Gebluk borobot. Palupuh langsung ajur bubuk naman cawura kasakuliaheun imah. Cikikik si awewe seuri dadana anu ulutudan teh milu oyag-oyagan buukna ka tembong melesar telebah tarangna disiger tina emas ditaretes permata. Geuningan kesit oge bocah. Nyatang tuh baya tuh. Nu matak sok. Lepaskeun eta budak. Keukeuh ye. Ye, tarima ye. Bari hiu. Deui buntutna ngahiu korek nyamber cangkeng Angka Wijaya. Kadenge sadanu ngahiuk bangbaraan di barung kosoran seah. Angka Wijaya ngajenghok manehna nyaho eta serangan teh ngandung tenaga anu kacida hebatna. Kapaksa bae ku manehna ngaragrageun badana mun teu hayang jadi korban pangbabuk si manusia oray. Jeleger. Eta buntut ngajeleger keuna kana tihang imah. Imah kontan, inggeung, tingrarieg, sigarek runtuh. Malah ku Angka Wijaya karasa palupuh nu ditincakna geus semu nu doyong. Ngan nya kitu mangkilang kaayaan kasidador darna eta nu sare keukeuh tibrana keranan ka asupratna inten. Teteh lah sia cukup cingeus budak. Aing ngahargaan nyawa sia ye. Pileleyan. Bari gulusur gorobas pros. Cacap nyarita kitu si makhluk norobos keluar ngajebol wawangunan balai desa. Sedang kaciri dua budak masih teng-teng lir kana hayam penciteun. Lepaskeun, eta si uhin biadab.
Angka Wijaya ngagorowok deui tapi samemeh ngudag. Kalang Kang Hejo geus ngolebat deui ayeuna mah rek ngagebug sirah. Sedang datang mati luhur ka handap. Sakali ieu mah ditakis kuruyungna anu dipalangkeun. Bros. Awak nanti bebes ka kolong saking ku hebat-hebatna eta sambran Kalang Kang Hejo. Nu tetela mangrupa buntut oray. Sabot manehna ugal-ugil hudang si makhluk mah geus teu katingali manten. Sedang hawar-hawar di luar gadenge sadanu saheng disusul ku nyirihilna sora awewe mata kukurayeun. Jeleng, Angka Wijaya luncat keluar. Nu tetela kaayaan geus parawek, wolasan obor ge geus pareum, sedeng ronda angger ti berarti kaganggu ku sora-sora anu gandeng. Cilaka. Geus kieu kumaha yeuh? Angka Wijaya jadi bingung nyapi lampaheun. Akhirna manehna meunang ilham laju nyokot lamak urut ancog nu geus pareum. Geus kitu gutrut bae nulis di sisieun bilik anu geus jebol. Sedeng geusina kieu. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit. Wilujeng kantun permios.